Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampun. Izin buka masker ya. Sate acan orang diajar bahasa Sunda, orang ngadoa heula. Karisma ngadoa. Saya ngadoa dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina pelajaran bahasa Sunda. Masih sumanget? Semangatnya. Kumaha kabarna? Damang sadayana? Damang, alhamdulillahnya saya. Sate acan di kawitan pelajaran bahasa Sunda. Mangga bilih aya sampah di handapna. Mangga piceun heula. Nah, ya piceun, ya piceun. Lutfi piceun. Sok aya sampah piceun heula, Lutfi. Sok. Atos sadayana tos bersih? Tos. Ari kelas nyaman mah pasti diajar oge nyaman. Lamun kelasna kotor ya mau nyaman kumaha. Ya sate acan dimulai urang absen heula. Abdul Rofi, Ahmad Jayadi, Ahmalia, Areta, Ilham, Intan, Isma, Jeffrey, Karisma, Riana, Vina. Nudur berarti tilu jalminya Ayu, Marcella, opat. Atau siap diajar bahasa Sunda? Atosnya. Minggon kamari orang diajar naon ngeunaan naon? Kawi. Kamari kan merencanakan untuk menampilkan. Leres? Nah, atos didamel videona? Atau siap tampil? Terusnya sumanget tampilna teu sawios atau napi nya teu sawios lah paming ke tampilanana. Kalau kalian tampilannya banyak belepotan, misalkan tampilanana tidak sesuai ekspektasi teu nanaonnya namina oge diajar. Janten nu namina diajar mah pasti aya salah, pasti aya kurang. Tidak selamanya merujuk ke yang benar atau sempurna. Teu nanaonnya teu sawios. Nah, dinten ayeuna barudak dinten ayeuna tiap kelompok siap-siap presentasi naon presentasi hasil tina kamari ngadamel video. Janten dinten ayeuna para siswa tiasa menampilkan tampilan video kawih Sunda klasik atau kawih Sunda pop ya. Tos siap sadayana? Ayeuna Bapak cobi ka tiap kelompok, ketua kelompok kapayun. Tah, tunjukkan mana videona, hasil videona nu dina Instagram. Kelompok hiji mana? Kelompok hiji ini sini nih. Kelompok hiji. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 mana videona? Kelompok 5, kelompok 6 genep. Mana? Kelompok genep. Sok calik sadayana, calik. Tah ayeuna calik per kelompok geula sok coba. Calik per kelompok ayeuna calik per kelompok. Calik per kelompok. Atau siap sadayana sate acan tampilan aya patarosan heula ngeunaan tampilan tuh. Sok. Patarosan aya patarosan? Aya patarosan? Aya. Mana sok saha? Bade naros? Pak, teknis tampilannya kayak gimana? Tah, teknis tampilanna sapertos kumaha? Aya deui patarosan? Tah, engke teknis tampilanna sakelompok maju ka payunnya. Nah, sate acan janten teu berurutan ti kelompok hiji dugi ka kelompok 2 kelompok terakhir, tapi engke diacak. Bisa jadi kelompok 5 heula, bisa jadi kelompok 3 heula. Nah, engke diacakna ngangge naon? Diacakna ngangge platform namina Wheel of Names gitu. Tah, Wheel of Names. Terus penilaianna kumaha? Dinilaina naon wae? Dinilaina naon wae? Tah, tiap kelompok cobi bagikeun ka tiap kelompok. Baca. Sok. Baca cobi. Baca penilaianna aya naon wae? Sikap, kreativitas tampilan,
kreativitas tampilan, terus keaktifan, terus wiraga, wirasa, wirahma. Aya patorosan wiraga, wirasa, wirahma. Tiap kelompok nganilai atau ngajen kelompok anu tampil. Misalkan mana contoh formatna dia. Ya kelompok sabaraha kelompok 2-nya. Tah, kelompok 2 misalkan kayak tulis di dia kelompok 2. Nah, engke di dia nomorna di nomor hiji misalkan. Kelompok mana heula ya? Misalkan kelompok Nahandra atau kelompok Namin, tulis kelompok 3 terus saha wae. Nya nami-namina saha wae. Terus sikepna nalika presentasi sapertos kumaha. Nah, nilai maksimalna 20. Nilai maksimalna 20. Terus keaktifanna kumaha wae. Janten pami di total sadayana jadi 100. Oke, paham? Jadi tiap kelompok nilai totalna engke 100. Oke? Oke. Paham? Paham. Cobi tah ayeuna urang ngangge spinner. Kelompok anu mimiti tampil. Siap? Nya? Siap? Kelompok anu mimiti tampil ayeuna. Sok mangga kelompok genep. Mana videona kelompok genep? Anu mana? Ayeuna nu kadua kelompok dua cari bisi 2. kelompok 5 mana? Sok kelompok 5 kapayun. Video dari hasil kerja kami. Ninggalna ka ditu. Nah. Kelompok sabaraha? Kelompok 3. Sebagai sikap rukun dan beribadah. Lagu ini juga melukiskan nasionalisme dan kebanggaan. Aya pantarosan? Sok. Mana? Apa ada kesusahan pada saat menghafalkan lirik lagu Manusia Dari? Ada. Apa cenah kesusahanna naon? Pada saat menghafalkan liriknya ada lirik yang susah dihafalkan kayak begitu gitu pas ngomongnya. Itu kan lagu Sunda, jadi liriknya Jawa gitu, maksudnya logatnya nggak pas gitu. Cara pelafalannya juga nggak baik. Aya pantarosan deui? Atos cekap? Cekap. Tah ayeuna masing-masing kelompok, tiap-tiap kelompok sok totalkeun tiap-tiap kelompok. Ti kelompok tadi kelompok genep dugikeun ka kelompok hiji sok. Totalkeun. Ti kelompok hiji heula, kelompok hiji sebutkeun nilai-nilaina sabaraha wae. Kelompok hiji. Terus kelompok 2. Format nilainya dikumpulkan, dikempelkan ke Bapak deui nya. Terus engke jumlah masing-masing kelompok oke dijumlah ku bapaknya. Tah ayeuna Bapak gaduh hadiah kangge masing-masing kelompok. Kelompok hiji mana? Kelompok hiji. Kelompok 5. Kelompok genep. Bapak nyungken pendapat kalian ya, pandangan kalian ngeunaan pembelajaran kawih ti laungan kahiji, pertemuan kahiji dugikeun laungan terakhir ayeuna. Pendapat kelompok masing-masingnya cik cobi numutkeun atau menurut kelompok hiji pembelajaran kawih
ti laungan kahiji dugikeun ka laungan kaopat kumaha? Seru, karena kita nyanyi-nyanyi terus. Nyanyi-nyanyi terus. Terus kelompok 2, Cobi. Asik karena setiap pelajaran selalu berkreativitas, kita juga jadi mengenal lagu-lagu Sunda, mengetahui lagu Sunda, mengetahui bahasa-bahasanya, sama itu. Wah, kalau apa Jar? Gimana Jar? Karena kan kita kan mempelajari kawi-kawi di Sunda. Terus Lebih tahu, yang lebih tahu, jadi tahu. Hah? Lebih mudah dipahami. Karena langsung dipraktekkeun. Nah, atosnya materi kawi atau rengse sadayana nya ti laungan kahiji dugikeun ka laungan kaopat atau ti mimiti materi dugikeun ka tampilannya tadi tampilan tah. Ayeuna urang simpulkeun nya rangkum naon-naon wae anu tos ku hidup pelajari. Menurut kalian kawih teh apa? Cung, simpulkeun. Coba. Kawi teh laguan Sunda, laguan yang diiringi Sunda. Diiringi musik-musik Sunda terus. Kalau misalkan itu kawi klasik, kalau kawi pop itu beda. Kawi kabagi sabaraha? 2. Kawi kabagi 2 naon wae? Kawi klasik jeung kawi popnya. Terus contoh kawi klasik naon wae? Mojang priangan, terus manuk dadali, terus bubuy bulan, terus es lilin. Kawi pop Bandung, terus runta, terus mi dua cinta. Tah rame ti laungan kahiji dugikeun ka laungan kaopat rame seru ya. Tah ayeuna anak-anak nya aya evaluasi atanapi ulangan harian. Buka HP-na, buka Quizizz, asupkeun kode, lebetkeun kode 84022 atau via barcode. Sok, via barcode. Kapayun, sok, biasa kapayun. Laungan dinten ayeuna tos rengse materi pembelajaran atau materi diajar kawih oge atos beres nya tong hilap video-videona upload di Instagram ulah waka dihapusnya. Minggon payun urang ngabahas kisi-kisi kangge PAS nya engke soalna aya 40 tah minggon payun urang bahas kisi-kisi ngeunaan PAS. Tetap semangat barudak, tetap semangat diajar bahasa Sundana. Nu penting mah urang raramean diajar bahasa Sundanya. Tetap semangat diajarna, tetap semangat sakolana. Urang tutup diajar pembelajaran poe ayeuna dinten ayeuna. Urang tutup ku doa. Karisma ngadoa. Saya doa dimulai. Wujud salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui minggon payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana. Makasih semuanya ya.